Tapi mana termasuk nu dibully apa henteu pas ke sekolah? Henteu sih urang mah. Oh, heeh. Ai maneh keur ngecat harimna biasa. Ngobrol tuh euy da lain angkot. Sok ujug-ujug heuceulian da si eta ikan ngoprek HP mah. Hah? Terus teh ngoprek HP wae tuh sia ah. Oh ieu teuing harim aing jugjug ngadat teh pugu-pugu. Mana bebejae ka dieu sugan? Heeh. Aneh emang ongko hayang dikabaran ayeuna pas urang bebejae keluar malah kasok ngadat nih. Asli ketea ijing barudak mah bisa kumpul cenah ijing aku waktu chattingan-chattingan acan. Itu udah pasti. Heeh, tuh da anyawe urang keur ngariung-kiung atuh lu ku chattingan masing-masingnya. Jang naon atuh ngariung ai kitu mah. Tah eta jeung dipan aya lalaki hungkul mah atuh paribasana goceng ewang ge jadi ngumpul teh coba jeung harim pan goreng-gorengna gocap poe mah kudu meureun. Sok apa masuk hayang marah aing teh. Tapi da sayangnya. Heeh nyata. Tapi wajar sih lalaki sok eleh ai ku awewena mah. Asli tong ning urang atuh Superman ge ku cinta manutup bray. Lalaki mah emang geus kitu atuh teu mimitina ge sok Nabi Adam kurang kumaha sia digoda ku iblis di tangga dahar buah waldi. Dan henteu. Heeh, tiba-tiba pan istrina kahasut, ah yang buah itu, gas. Heeh, sige babaturan urang tah jeger manehna ka saha wae teu sieun dilawan pokona mah pan paribasa dasar wangadahar sangu arek naon sieun cenah. Heeh, tapi ku pamajikanna pedah jam 8 nongkrong can balik di telepon. Papa, balik. Balik. Perlawanan pisan sugan atuh kala atuh mah naon. Balik langsung. Firaun kurang kumaha atuh Aisyah kejam raja di Mesir ngaku Tuhan budak lelaki kabeh keur zaman manehna dikat tiba-tiba pamajikanna balik ka istana mau budak. Wah mama manggih budak ngahulang. Oh syukur atuh cenah. Dan kitu. Teu bisa Aisyah ku awewe mah eleh kabeh ge.